Kadang di tahun baru dehnya kudu neangan si putri si Ulan ieu mah. Teh meuli jagung. Terus lah neangan si putri heula di si Ulan. Aduh. Ngomong-ngomong, dek tahun baru iya. Sedangkan duit teboga can nyekel. Ah, kumahanya. Biasana tahun baru eta sok aya acara. Acara manggang. Kumahanya. Wih, enak nih. Aduh. Lewat sorangan bae tahun baru. Kieu rang. Yuk lagi. Ieu kan dek tahun baru ya. Terus Biasana acara tahun baru eta sok aya manggang-manggang kan? alah, nanti itu Manggang pit. Lemeh eta mah dagingna ge. sebut ke sorangan ge. Atuh sorangan kan lobaan urang ye. Daripada mikiran tahun baru mah tuh mending nyantai bae lah kita kayak tahun baru lagi. Atuh artina teh urang kudu boga persiapan ye. Bawa kamu bonte tahun baru. Heeh sih. Oh nya orang ngejomblo nya. Urang hidup di leuweung sorangan bae. Asa panggil bae berangkat ge. Eta monan eta? Dipanggil atuh ieu mah buah bintarok mah. Bintarok. Mau ngeureun insyaallah ieu mah. Mau weureu. Ya, cobian. Coba nya. Buah Aduh. bintarok yang ngaranna. Mau ngeureun jampe. Kan amis sih rasanya nya. Dong teh orok. Teh orok. Kan aya kecet-kecet empuk. Iya. Karena iya ngalem ge ya. Mas, pokoknya mah acara tahun baru engke kudu diayakeun. Bener. Ya. Siap. Acarakeun urang manggang. Yang hanyakan terbuka buka doang ya bingung. Geus, masalah kabogo mah lieur kena hulu ge. Geus, mendingan jomblo, bebas. Ya. Oke, urang ngomong kasih Ulan jeung si Putri. Kira-kira eta budak nyelap di mananya? Ini lah eta mah pahit. Heeh. Bisa mabok doang. Pahit. Yo. Pahit. Ngap leuweung menombat loh. Ngapang jambu. Jambo eta nya. Mun petis sebenarnya ya. He, Rang. Nah, ngomong-ngomong dengan Maya nek tahun baru, ting cantel nya acara naon tamahna ceritanya eta di sekorang zaman baheula mah lamun aya tahun baru rame nanggap acara wayang golek Bapak Dalang Asep Sunandara Sunaria ayeuna mah tos pupus urang doakeun pamugia Bapak Dalang Asep Sunandara Sunaria ditampi iman Islamna dihampura dosana dicangke di alam kubur dipasien tepat di surga Allah ya amin tahu ge resep eta kana ngadalang iya dengan keduanya harang belajar punya saur niratan dana panjang sininggi sabda uninga tret treng gitu. Saur niratan dana panjang sininggi sabda uninga sabda uninga wala bakti dening asih ya dening asih yai kang asih ora ketara cek dina wayang teh lir bendra Sri Nalendra Praja Negara Amarta Prabu Dharma Kusuma Dharma Ajikun teh kasondong lenggahing Sri Tinin setinggal binatura pada damparing dentapit nalipi kacana ing nawartna lemek babut perang wedana ginanda lan jebad kasol piniti sinobaran sari wismama yang ngandika sang Nalendra Prabu Dharma Kusuma ngandika lelei kede atara pertelak lismatni suatu kuantes dudong samneap gaga sakti mandraguna manggulang mangguling pujulia papak ngagem jamu selayang kalimus sabda ngandika yo sang Nalendra kasep Gatut Gajah Yai Arjuna ye akang teh galupi maksad tah kitu tah bagus ente Bagus. nya
kaset. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana ngebentrang gitu eta ngadalang. Kudu belajar. 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 Kangen kana dalang Bapak Asep Sunandar. Bener. Pokoknya mah kieu mah nama. Jempol. Dalang Asep Sunandar mah. Lain ngomong-ngomong ya acara naon ye? Kieu wa. Iya cerita nama cantel keur bingung ya. Kedeung deui kan dek acara tahun baru. Ya. Santen acara tahun baru kan kudu aya acara manggang-manggang. Ya. Bira kurang dek manggang manuk piit. Ya. Terus nek mangga naon? Atuh, pugu mah bingung ya, bingung nama pan duit teu boga, usaha teu pan nya. Gampang. Naon? Atuh kieu hese kitu hese mah dangder loba, meuleum dangder bengeus. Eta mah cocok emang karakna ge. Jeung kalapa cumokel. Ngeunah. Wah, bener nya. Mantep Teu pokona kudu mah. mewah-mewah. Teu kudu mewah-mewah. Bener kitu mah. Mantap eta mah. Balang dahar ulah gati-gati. Bener. Gua mah nek meuleum menyan. Ya, Jeung naon menyan? menyan. Atuh pang sesengitan bae bagus. Oh kitu. Oh geus tah mah. Ya, Ari ieu mah nek meuleum dangder jeung jagong. ya. Kek nek dibejan si korang. Heeh, Janyaun manehna. Ya. Heeh. Ngomong-ngomong wa nek nong kebon itu tuh ya, itu tuh. Nang kacang jogo. Kacang jogo. Heeh. Eta nu lain. Atuh nu uwa ngan kadang-kadang anu keur ieu ya, ieu lang sejarah adi anu dicocokan kitu teh tah. Oh, hayu ge. Yuk. Yuk. Santel, aduh ampun, ngedek tahun baruan nek naon buat. Aing menek manggang kadal bae tahun baruan aja. Nikmat serangan bagula. Marus tinggi doang ngapan. Kieu lah akibat tinggi doang mah. Asara segede ruyuk kieu lah. Hadir nungguan kebon ya. Duh. Aku mangeunah ya. Pusing. Jomblo batu barat teh urah apa boga-bogoh aduh ampun. Oh udah itu lebih kangen ke orangnya sing goreng dan cuma dia ganteng tapi apa-apa ya jauh jenggot ini kepanjangan mah tapi udah kan ya lah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku orang orang. Duh di mana ya Aceng biasa bayar ama lebih nyantai ya. Jadi nyantai. Iya nek pikiran iya kayak tahun baru ya kemamernya. Ngomong nama yang standar ya nek bakar-bakar ya. Bakar. Mun ari akang mah ya niatna menek bakar imah mun teu bakar kadal teh aya orang panggang ya. Mun daek itu ge. Daek mah ulah. Termaksa. Ya. Kan itu mah ya. Hah? Cicing bae tanya ke mana? Aduh. Ripuh. Iyalah kakang mah hirup di leuweung kila sorangan bae. Ya hirup di lembur ge dihinaan bae ku batur ya abong jelema susah mah diri kan ada ge dihinaan. Nuhun. Dikang ge urang daekeun. Jangan ada susahna ieu hirup ya. Alhamdulillah beda pina urang mah bersyukur. Allah hikmahna da urang. Teh nu hina mantep bae. Mau gering di hina ya. Mana kemana kira-kira ya? Ando lu segera yuk, ando. Akang nek leumpang ya, duh. Ngalang-lang buana deh ya. Cuman manggih bae makanan dulu. Ya mau karung ya yang bebawaan ke balik ya Pak itu. Yuk. Iya ya. Akibat dek tahun baru, paboko ge putus. Urang doakeun sing sugan. Balik deh tak kabogoh ka kami ah. Dek acara tahun baru duit teu boga. Mendingan ngeradaun ieu ngeunah doang nama.
ngagetan bae. Aduh, ayah anak ujang. Ambui. Ujang. Kunaon itu ujang. Ya, di bapak ujang. Wayang euy. Aduh, ayah anak. Kunaon ujang. Ari ieu kunaon ieu? Wah Semar. Oh, wah Semar. Itulah na wayang dia mah. Oh, ngadongeng ngadalang. Dalang. Buku kersedih. Ya. Jadi dina wayang mah uah resep bae. Wah Semar. Ieu pan duang Tegal Gorong Tumaritis. Iya. Iya. Jadi bagusnya Semar mah. Hai. Para Kurawa. Itu pan ya. Kesatria teh ya. Gitu. Gua ge boga ta. Nyeri hata yuk, Wak. Nyeri hata yuk. Langsung. Jadi jomblo kuari mah. Ada dugaan malam jomblo paruk. Sedih sekarang kayak jadi jomblo mah. Sedihnya. Sedih. Hoonya. Ubaran atuh. Oh, hubarna. Ku ieu si cang ieu kadongdong. Dikumakeun. Diteureuy moal huisan sama. Modar ta mah. Wuh. Ai bae uah mah. Nya. Mere ieu na, mere sarana. Huisan ta. Meri si kadongdong. Kumaha? Diteureuy si Tina. Kitu. Bae. Atuh insyaallah moal. Mung, tengah. Nyilekakeun bae. Puguh hate keur sedih. Lain dihibur naon? Atuh kayak urang hiburan mah urang ke dina ieu dina bebeuleman. Belum dangdeur ke urangnya tahun baru. Urang mugia urang ngadoa ka Allah Taala menginjak tahun 2022 urang panjang umur jauh balik ke rezeki diangkat derajat ku Allah. Amin. Urang suka menang rezeki duit. Amin. Urang menang gaji. Amin. Di mana bae? Amin. Ya Allah, mugi-mugi terkabulkan, tercapai. Dina urang raraga dina ieu pan urang. Amin. Sugan kan menginjak tahun 2022 urang menang gaji. Amin, amin, Ya. amin, amin, Amin ya Allah ya rabbal alamin gitu. Sing eta Ya. anu ngajauh ka urang, sing ngadeukeut deui kitu. Sangkan wala sangkan asih Sangka welas, sangka asih. ka urang gitu. Ya. Gitu. Ai kitu mah nuhun ya, Wak. Ya. Nya. Tadi nama bener. Tuh, hate ge mani necoplok bae lah. Ulah kaget ulah pondok harapan tahun 2022 urang menang rezeki. Amin, ya Allah. Hayu uak nak ka dieu. Ayo, Nak noong korobokan. oh, ayo. Tangguhan, Wak. Aduh. Parusing amat ya. Seger dong main si banget mah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Sengaja saya balong ge ya. Seger bae disebutkeun mah. Sebar aus bae ya. Wah, iya anoran juga orangnya. Inilah orang doang ya mah. Bersih lah ya. Soalnya ya naik balik deh ke lewung. Seger. Mana ya? Jalan. Wah, kamananya ieu pangulon ninggalkeun bae mah sini dia yang mana ka ditulah.